Nabi Ilyas oge para bapak sadayana dugi ka ayeuna masih keneh hirup. Hiji waktos datang malaikat maut nyaeta ka malaikat Nabi Ilyas ceuk eta malaikat maut barang datang ka dinya kaula arek nyabut nyawa anjeun. Eta ayeuna Nabi Ilyas ngabangingik ceurik kulang jentul ngalamun teu daek kitu teu daek ieu ceurik paririhan jeung eta malaikat Ilyas aing anjeun kunaon kadatangan kaula cenah ayeuna make ceurik kitu. Kaula tadi piwarang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nyabut kana nyawa anjeun ayeuna keneh. Ayeuna saurkeun ka Gusti Allah hai malaikat saur Nabi Ilyas kaula arek nawar ka Gusti Allah kalawan pelantaraan anjeun sok sanajan bari sakur-sakur awakan bakal maut kaula mah mung waka maut sabab lamun ayeuna kaula maut sok sieun hate kaula henteu loba eling ka Gusti Allah nya. Ari batur mah nabi arek dicabut nyawana teh di mana-mana ayeuna geus maot lisan sok sieun teu dipake zikir ka Allah hate sok sieun teu dipake eling ka Gusti Allah nya. Ai urang mah lain mun maot ayeuna teh naon sababna boga imah can diomean naon sababna ieu boga anak ayeuna nu hiji can dirarabikeun misi kitu we urusanana. Tah, maka des nih. Anu katilu, kaopat terakhir, ya. Nu kaopatna hiji Nabi Idris, dua Nabi Khidir, tilu Nabi Ilyas, opat Nabi Isa pinter. Ya, Nabi Isa alaihissalam anu dina waktos ayeuna ku kaum-kaum atanapi ku umat-umat Nasrani atau ku agama Kristen dianggap geus maut bahkan peda aya ayeuna salib nya salib kitu tah paplang we geuninganan kamar we jelema eta teh diaku Kangjeng Nabi Isa. Hari Kangjeng Nabi Isa teh nyata didamel ku Gusti Allah tanpa pelantaraan ayeuna Bapa. Mantap loba jelema ayeuna anu ngajurut tanpa Bapa majarkeun teh Allah oge ngadamel Nabi Isa ari inung aya ari Bapa teu aya ta kaula ge cenah rek nyontok ka dinya. Tapi di dieu mah ngabuktikeun bahwa Allah teh maha kawasa tanpa ayeuna Bapa oge geuning eta teh Kangjeng Nabi Isa lahir ka alam ya. Nah ieu Kangjeng Nabi Isa para bapa sadayana dina waktosna barang dikepung-kepung ayeuna keluargana atawa ku masyarakat oge ayeuna ku karajaan-karajaan anu pengkhianat dikarepung ka itu ka dieu barang lamun ayeuna beunang arek dipaehan nya. Lamun ayeuna geus dipaehan arek disalib rek dipaku leungeunna digablangkeun ka itu rejeng ka dieu mantak nepi ka kiwari di gereja-gereja ayeuna majarkeun teh Nabi Isa disalib. Dina waktos harita bangunan basa beunang nya anu eta ku kaum Nasrani ku jalma-jalma anu ijeun teh lain Nabi Isa ngan Allah nyieun hiji jalma nya anu ngabentukeun kaya saperti Nabi Isa dina waktu harita terbunuhlah bahwa seorang yang berupa Nabi Isa ceuk sawareh kaum naon kaum mah anu maotna teh atawa anu disalibna teh nyaeta teh umatna anu hianat ka Kangjeng Nabi Isa alaihi padahal satu acan dibunuh eta Kangjeng Nabi Isa diangkat ku Gusti Allah ka mana ka langit. Urang mah ulah percaya na salib eta teh lain Nabi Isa nya eta mah kaagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah sok sanaos bari para nabi anu seseueurna tos ngantunkeun alam dunya nu opat ieu teu acan ngantunkeun alam dunya dina pada akhirna
ayeuna anu opat ieu teh lain moal maut sararea oge bakal maut termasuk iwati hiji anu nyengceling hiji anu tunggal anu moal maut saha Allah subhanahu wa ta'ala garis tengdek nama urang kudu ibadah ka Gusti Allah ku jalan ngalaksanakeun sagala parentahanana ngajauhan kana tebihanana di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dina waktosna para bapak sadayana eta Kangjeng Nabi Khidir sinareng ayeuna Nabi Isa dina tiap-tiap ayeuna sasih Maulud nya sok papanggih ayeuna cek paribasa geuning maneh teh geus kolot cek Nabi Khidir ka Nabi Ilyas cek Nabi Ilyas pan anjeun ge geuning eta buuk geus panjang silih cukuran sakali sewang silih cukuran tayeuna teh nya osok nya dina unggal enjing eta Nabi Khidir sinareng ayeuna Nabi Ilyas sok maoskeun kalimat anu sok diaos ku urang sadayana ta ieu ilmu nya mana anu sok diaos Bismillahi masyaallah la yashukul khairu illallah Bismillahi masyaallah la yashrifus su'a illallah Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah eta teh cenah alus naungan isuk baca Quran Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah Bismillahi masyaallah la yasrifu syu'a illallah Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah Bismillahi masyaallah la